Ayeuna abdi rek ngaji digoda ku santriwati awana apal imriti ayeuna paroho deui terus ngapalkeun yakulu tapi abdi minang rindu sabab cinta geus nyando amisna serasa madu ayeuna ngapalkeun hadis tapi loba para gadis anu lumayan galelis anu jadi panah iblis hiji mangsa hafal Quran abdi teh parantos nahan tina godaan si setan tapi si eneng maksaan nalika jadi alumni abdi ngomong ka Umi hayang nikah kedeung deui hari teh langsung jadi keur dina malam sunahan si aneh ngajak pacaran hari teh nganduaan telila teh kalepasan geuning kieu karasana nyolong kanikmatan dunya ngeunana ka bina-bina serasa aya di surga sakieu wae ti kami anu nuju tolab ilmi moga jadi kiai amin kan ku para wali amin amin Allahumma amin amin